Cilung Danar Jaya si keris panjang maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajang leuwih dironjatkeun. Panarajang leungeun katuh Danar Jaya ngarahkan dada lawan. Sedengkeun panarajang leungeun kencana milu marengan ngarah kana kekemplong katuh lawan. Jakawanara rikak ngagiwar ke belah kenca leungeun katuh Jakawanara dipake ngapendung panarajang leungeun katuh lawan. Sokyuk awukiwa satyuk gas. Jakawanara narik badana ka tukang saeutik bari suku katuhuna ngalakukeun tajongan ngarah kana iga burung lawan. Orokaya Danar Jaya ge teu kapalingan gerak. Harita mundur ka tukang saeutik bari ngabandung tajongan lawan, sukuna nu bolah kenca. Satyuk gas. Meh bareng jeung ngabandung tajongan lawan harita leungeun katuh Danar Jaya ngahantem dada lawan geus teu sempat disingkahan ku Jakawanara. Satyuk gas. Geseh waktu sababaraha detik Jakawanara ngapales panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana careham lawan anu beulah kenca. Satyuk gas. Daligdeug. Jakawanara jeung Danar Jaya pada tinggal daligdeug malunur ka tukang. Meh dina waktu anu bareng harita duadana marancukeun di tangtunganana. Panonton jadi beuki pogot we. Lumangsungna talungah bangun anu saimbang. Sabagian aya oge nu rarecok jeung pada baturna. Allah. Nyaan ieu mah nya pertarungan tingkat tinggi. Anu narikana perhatian mah euy dipartikeun ku dewek Jakawanara jeung si Danar Jaya. Bakal saimbang si kana mah euy. Abuktian bisa silih balas sakali sewang pada ngasukeun panarajangna masing-masing wah. Si ganceuk aki ieu lu kasebut runtuk Jawara saan bakal unggul ki. Ali Ali nulutkeun kana pangalaman aki waktu keur masih keneh jadi Jawara mah. Bisa jadi mun Jakawanara aduh we gitu. Pasti Danar Jaya nu kasoran eleh jajaten euy. Atawa mun Danar Jaya anu unggul eleh jajaten pasti Jakawanara gitu. Aduh si Nyai galaka seuli Nyai. Dasar aki-aki gejul. Ongkos runtuk Jawara. Tapi kalakah kitu geuningan boga ijiran teh. Kepretkeun pasarip. Atuh ari saukurna bakawas kitu mah beliau oge bisa atuh aki. Ngakukeun runtuk Jawara, tapi ari tebakan teh beda ti tukang macul. Nanyakeunana kudu kasih abang, ieu mah abang anu kungsi halaman jadi jago pasar. Cikan cek si abang bonar ieu kumaha abang saha kira-kirana abang anu bakal menang dina eta tarung? Macam mana pula si bibi ini malah tanya sama si abang? Bah, jadi seorang diperhatikan ku si abang mah hente gampang ditebak si anu bakal unggul sementara aya anu katingali mah seperti anu saimbang bah. Jadi apa pula yang bisa aku tebak? Paling juga itu mah sanu CLBTeng itu bakal ngajulai terus jengker. Jadi gitu ari cek si abang mah cek. Atuh teh mah hiji dua we kawa si aki gejul ieu tebakalan oge kitu. Ari bibi mah tebak-tebakan ngan anu kudu kasoran eleh jajaten mah si Jakawanara. Kayang bibi mah naon sababna? Sabab ceuk beja eta si Jakawanara teh jago kapercayaan ki barangkas. Anu hayang ngawasa dunya kajawaraan ceuk beja mah gitu. Jago ti golongan jaat. Jadi pasti si Jakawanara ge jadi ngabantu jeung ngebela ka golongan anu jahat. Tuh perhatikeun Danar Jaya si keris panjang. Geus saega deui bari pikeun neruskeun tarungna tuh. Anu keur recok musirkeun di perhatianana ka tempat tumangsungna tarung. Danar Jaya si keris panjang anu ngarasa penasaran. Harita sagadi diri pikeun neruskeun tarungna.
musirkeun panetepna ka nuju lawan betus nyarita. Jakawanara, ieu tarung masih lumangsung euy. Ilmu silat Andika cukup hebat Jakawanara. Jadi wajar mun diangkat jadi jago kapercana Ki Barangkas. Tapi keur si Danarjaya geus jadi hiji kapastian bakal mampu ngungkulan Ajen Pangarti anu jilawan. Jadi kuring tong disarwakeun jeung jago atau jawara anu geus bisa diungkulan ku Ajen Pangarti ku Andika ye. Mun memang Andika bakal mampu ngungkulan Ajen Pangarti kuring. Kali tinggal buktikan we eta mah Danarjaya. Anu jelas kuring memang geus boga tugas di pangarsana mulia Ki Barangkas. Nyaeta pikeun ngungkulan saha wae nu lawan. Ku kuring bakal dibuktikeun Jakawanara. Urang teruskeun tarungna. Tadah panajang kuring. Jorela cilung Danarjaya si keris panjang maju dina raja ngagunakeun jurus anu leuwih ampuh. Dina ngalakukeun panarajangna Danarjaya ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna. Karep hayang bisa ngimbangan kecepatan gerakan Jakawanara. Sapasang leungeun jeung suku Danarjaya pilih genti ngarah kana anggota badan lawan. Jakawanara bisa ngarti ilmu pangenteng anu lawan saukur beda salapis ipis. Ilmu pangenteng badan Jakawanara leuwih punjul. Mun saukur nyingkahan panarajang wungkul, tangtu lumangsungna tarung teh bakal leuwih lila. Jakawanara ngerobah cara tarungna. Dina nyingkahan panarajang lawan cirimna teu jojorelatan. Tapi saukur gujrang gajreng ngagunakeun jurus wanara tandang palagan anu teu saukur nyingkahan panarajang. Tapi digabungkeun jeung ilmu pancering geni panarajang anu ngandung kakuatan hawa panas. Dikombinasikeun jeung jurus sagara pangruat jagat. Danarjaya si keris panjang kaget anu lindi kieuna. Sabab nu lawan teu saukur nyingkahan panarajang. Tapi dibarengan ku ngabendung panarajang anu saterusna ngalakukeun panarajang balasan. Jurus gabungan nu digunakeun ku Jakawanara ngajadikeun runtuyan panarajang Danarjaya pada rentas di jalan. Sokyuk kajeng pros. Sokyuk kiwar. 2 kali Jakawanara nyingkahan panarajang lawan. Panarajang anu katilu dipendung ku Jakawanara sabukyuk abukas. Meh bareng jeung ngabendung panarajang lawan harita Jakawanara ngalakukeun panarajang balesan. Panarajang leungeun katuhu Jakawanara mubuh nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan ngahantem kana dada lawan. Sat sulusup hiu cebergas. Disusul ku panarajang leungeun kenca anu ngahantem ka kemplong katu lawan. Danarjaya si keris panjang ngagerok kaget bari nahan ka nyeri saterusna ngadaligdeug mundur ka tukang sababaraha lengkah. Jakawanara mancuh dina tangtunganana mereka sempetan anu jilawan pikeun mancukeun tangtunganana. Danarjaya kawilang kuat daya tahan badana. Harita gancang mancukeun tangtunganana bari ngahegat ngatu napasna dadana karasa panas asa direrab ku seuneu mangsa dada nu kabeunangan ku panarajang Jakawanara anu ngandung kakuatan ilmu pancering geni. Bari marhatikeun nu lawan Danarjaya ngomong dina jero hatena. Urang ajar. Aing anu narajang kalah ka aing anu kabeunangan ku panarajang lawan. Dada aing karasa panas asa diragu seuneu. Edan tata gerak ilmu silat si Jakawanara dina parobahan tata gerakna
Tetelah hese ditebak nah. Ningali kana kanyatan seperti kieu mah aing moal bisa ngarubuhkeun lawan. Mun terus tarung tanpa ngagunakeun senjata. Aing kudu ngagunakeun senjata anel lamun kaya kieu mah ieu. Nyata senjata keris panjang. Aing kudu digunakeun mun kaya kieu mah ieu. Danarajaya si keris panjang nangtukeun sikepna. Dina neruskeun tarungna bakal ngagunakeun senjata keris panjang. Danarajaya masak keris panjangna anu diselapkeun dina cangkeng bagian tukang. Seret! Keris panjang senjata anelana Danarjaya geus aya dina cekelan leungeun katuhuna. Danarjaya ngawangun pasangan wetus nyarita ka Jakawanara. Perhatikeun ku Andika Jakawanara. Perhatikan. Kuring geus masak senjata andalan kuring nyaeta ieu keris panjang. Jadi gunakeun senjata Andika. Geus watuna dinanuskeun ieu tarung pada ngagunakeun pakarang atau senjata. Kuring teu mawa pakarang atau senjata Danarjaya. Anu jelas kuring bakal upaya sakuat tenaga pikeun ngabela diri, pikeun ngimbangan kampon eta keris panjang Andika anu tangtun oge lain keris sambarangan. Bener ya keris panjang senjata andalan anu marangan kuring mangsa makalang di dunia kajawaran. Satiap geus ngagunakeun ieu keris panjang, maka nu jadi lawan bakal kawalahan, anu saterusna nu jadi lawan bisa diungkulan. Jadi salah sorangan mun ayeuna Andika henteu ngagunakeun senjata Jakawanara. Kuring memang tara mawa pakarang atau senjata Danarjaya. Jadi geus teu kudu ngamasalahkeun kayan kuring anu teu ngagunakeun pakarang. Mun tepikeun ka kuring, tepikeun ka kudu anu teh anggota badan nyandangan tatu alatan kebadangan ku senjata Andika. Eta kayan tangtu ku kuring bakal ditarimakeun. Hade mun kitu mah Jakawanara. Urang teruskeun tarungna. Tadah ieu. Jorelak cilung. Danarjaya si keris panjang maju narajang sambaranjeng tusukan keris panjang nak ngarah karena anggota badan lawan. Jakawanara bisa ngarti karena keampuhan senjata lawan. Harita Jakawanara ngagunakeun ilmu pancaring bayu. Mangrupa puncakna ilmu pangenteng badan. Harita digunakeun sapinuhna. Cirim Jakawanara jojoratan di antara sabatan jeung tusukan senjata keris panjang teh. Shoot to applause. Shoot. Applause. Dua kali panarajang anu siri susul taya nukeuna kana sasaran. Jirim Jakawanara lingas teu beti kalangkang we. Danarjaya jadi beuki panasaran. Harita ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapinuhna. Sarta ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan anu meh sapinuhna marengan kana panarajangna. Tapi kacepetan gerak Jakawanara tetap teu bisa diimbangan. Applause. Pikeun anu sakitu kalina. Sabetan jeung tusukan keris panjang lawan saukurkeuna ka tempat anu kosong. Dina hiji kasempatan anu hade, sanggeusna nyingkahan sabetan keris kana beuheungna, harita Jakawanara ngacoerat ka beulah kenca, jadi aya di beulah katueun badan lawan. Sok hiuk coerat, melos. Jakawanara anu geus aya di beulah katueun badan lawan. Ricat ngalakukeun panarajang balasan. Panarajang leungeun katuhuna rek gempur dada lawan, dituturkeun ku panarajang leungeun kenca mangrupa sodokan kana beuteung lawan. Orokaya Danarjaya ge teu kapalingan gerak, harita narik badanna saeutik ka tukang, bari ngagiwar ka gigir, terus nyabeutkeun keris panjangna kana leungeun katuhuna Jakawanara. Dangkeun sodokan leungeun kenca Jakawanara kana beuteung lawan, ngeplos teu keuna kana sasaran. Sok hiuk satu wasit keris panjang nyabat leungeun katu Jakawanara.
Rekat harita Jakawanara narik panarajang leungeun katuhuna meh dina waktu anu bareng Jakawanara tajongan suku katuhuna ngarah kana pigelang leungeun katuh lawan. Tapi Danarjaya ge gancang ngabendung tajongan lawan ku suku katuhuna. Bari keris panjangna ditusukeun kana dada lawan. Syapsyukkeus. Tajongan Jakawanara dibendung ku suku lawan. Syuk. Tusukan keris panjang ngarah kana dada. Jakawanara ngacuelat ka tukangan badan lawan. Syuk cuelat. Jakawanara geus aya di tukangan lawan. Danarjaya kasegetan panona bisa nganyahwankeun ngacuelatna jirim lawan ka tukangan badana. Gancang Danarjaya ngabalikeun badana ka tukang. Tapi barang ngabalikeun badana ka tukang, harita Jakawanara geus nyampe aya di hareupeunana. Samemeh Danarjaya bisa nebak karena tindakan nuju lawan, harita Jakawanara ngusupkeun panajang leun katuhuna anu ngahantem dada lawan. Syathiu cuelat tus. Tapi saukur geus waktu sababaraha detik Danarjaya ge keris panjangna nyabat kana beuteung lawan keuna sapisan. Syathiu brrrt. Meh bareng jeung beuteung anu kabeunangan ku sabetan keris panjang harita Jakawanara ngasupkeun deui panarajang leungeun anu beulah kenca ngahantem gado lawan ti handap dikaluhurkeun ngajadikeun sirah Danarjaya ngadangheula ka tukang. Sathiuk tuk des. Wah, kurang aja. Yo. Ayo kemulakan lagi. Danarjaya si keris panjang ngagerunahan kan nyeri bari ngadalik deug bener ka tukang. Sedengkeun Jakawanara ge ngajari jaga tukang bari nyepengan beuteungna anu tatu kabeunangan ku sabetan keris panjang senjata andalan lawan. Bendina waktu anu bareng harita duanana pada mancuhkeun tangtunganana. Bari ngatureng hapan napasna. Sanajan bari masih keneh ngarasakeun kanyeri dina dada jeung gadona, tapi Danarjaya jadi asa menang angin. Sabab beuteung lawan anu kabeunangan ku sabetan keris panjangna bakal ngarasakeun pangaruh racun atawa warangan anu aya dina keris panjangna. Ngaliwatan tatu racun bakal terus nyebar ngarambah kana sakujur badan lawan. Danarjaya bari ngatureng hapan napasna harita musirkeun perhatian ka nuju lawan bari terus nyarita di barunjeung seuri. Beudang adika geus tatu kabeunangan ku saja keris panjang kuring Jakawanara. Warangan atau racun dina ieu keris panjang ngaliwatan tatu dina beuteung adika bakal terus ngarambah ka sakujur badan bareng jeung ngalina getih dina badan. Sagedeung deui adika bakal rasakeun pangaruh jeung akibatna Jakawanara. Racun dina ieu senjata keris panjang mangrupa racun anu ampuh anu eueuh panawarna atawa keur ngubaranana. Wah, masih geus sanggup adika nuluskeun ieu tarungna Jakawanara. Jakawanara dina kayaan dampal leungeun kencana nutupan tatuna harita tos carita. Sok sanajan kuring dina kayaan ieu beuteung geus tatu. Tapi moal make kudu jejerih pedah geus nyandangan tatu. Hartina kuring masih sanggup pikeun neruskeun ieu tarung Danarjaya. Hartina ieu tarung tacanakasan Danarjaya. Tapi Jakawanara tatu dina lebah beuteung anu ngolorkeun getih karasa beuki nyeri. Mangaruhan kana titingalian anu jadi ranyai karoneng sarta tungjeng sirahna. Ngajadikeun Jakawanara leungit kasaimbangan badana. Harita ngadalik deug menurut ka tukang terus ngudupruk daklu. Ningali kana kaayaan Danarjaya si keris panjang ngumbar ka sukahatena.
racun dina ya keris panjang ngaliwatan tatu dina beuteung Andika geus mengaruhan kana kasaimbangan badan Andika Jakawanara. Artina geus moal bisa cengkat nangtung deui Jakawanara. Anu saterusna Andika ngagoleh dina kayan sakujur badan karacunan. Ieu kenyataan mangroba pungkasan ieu tarung Jakawanara. Ieu kenyataan kudu ditarimakeun ku Andika. Jadi caritaan si Danar Jaya jadi kenyataan. Bisa ngungkulan ajen pangartina Jakawanara jago kepercayaan ke Warangkas. Andika geus moal bisa neruskeun ditarung Jakawanara. Ningali kana eta kejadian, non Alina puguh we ngerasa kaget. Bari musyrikeun perhatianana kana rebah Jakawanara anu masih keneh deku dina taneuh, harita non Alina ngomong sorangan. Sungguh di luar dugaan. Tidak menyangka Jakawanara akan mengalami keadaan seperti ini. Luka di perutnya nampaknya berbahaya bagi keselamatannya. Harus kasih bantuan, tidak bisa biarkan keadaan seperti ini. Sekarang waktunya untuk maju membantu Jakawanara. Tidak bisa terima kalau kemudian Jakawanara tidak tertolong lagi jiwanya. No, terpaksa harus hadapi itu lawan Jakawanara. Harus gunakan ini pistol, Non Alina langsung nangtukeun sikap napikeun maju ngabantu. Tapi masih kena ningali kana kayan nu kelumangsung. Mun Danar Jaya ngalakukeun ditinakan ka Jakawanara anu geus moal bisa ngalawan, mangka non Alina bakal maju sarta ngagunakeun senjata pistolna. Saterusna ditembakeun kana sukuna Danar Jaya. Sakabeh penonton musyrikeun perhatianana ka tempat lumangsungna kejadian. Sabagian aya nu rarecok jeung pada baturna. Nya zeuk naon nya tapi Kumaha kitu? Edar ningali Jakawanara luak jadanya. Dinya jeung bari jeung mabok atuh. Ayo mabok dia mah loba nginum tuang aja. Joplos jeung kucubong cek. Wanu jilawanan weleh Danar Jaya si keris panjang. Kabuktian kan anu dilameutkeun Jakawanara luka beunangan. Sabetan hiris panjang lawan. Lain hiris keris abok kira keur mabok ya. Duh Gusti Nu Agung. Jadikeun si Jakawanara geus ngalupruk seperti itu kan. Jelas itu awis haruskeun ditarung lain ramah banyak. Acan tangtu kawas gitu jang. Pangalalan Jakawanara wajikan bisa lagu kawas gitu. Lain ngaluh hati geus roboh eta teh. Yalah bage untuk jago silat di antara pamayang anu sok ngalalau kumaha gitu. Jadi gelela ge bisa ngarti. Alah eta Jakawanara teh. Acan beunang disebutkeun geus bisa diungkulan ajeng pangarti nanya nyai. Kumaha ari si Abah? Bet kalakan nyarita kawas kitu geuningan Abah. Apaan sih di kalawan jelas Abah itu si Jakawanara teh geus bisa encengkat tangtung Abah. Ngadalig deui tus kudu peruk deku. Hafina geus beakeun tanaga Abah. Jeung geus moal bisa daya, moal bisa ngalawan neruskeun tarungna. Pali tumbangan abdi mah Abah. Soglah. Tumbangan atuh jeung awah. Jeung awah Jakawanara teh bakal mampu neruskeun tarungna nyai. Sok ningalikeun nya. Pilih awah masuk jalan-jalan gitu. Alah jadi mun dia caritaan Abah jadi kajadaan. Wangka si nyai taruhanana. Artina Abah bisa meeting di masih nyai wailating saminggu Abah mah. Salira saminggu atau 3 peuting. Kan wae da monok 5 lala moal aya nu wanieun nya si Kudi atau ganggu. Kumaha bener si nyai bali taruhan ka mas kitu jeung Abah.
ieu mah aki-aki geus reod kieu. Nya sok lah teu naon. Make jeung kudu sieun diputingan ku aki-aki segala rupa. Jadilah bah. Mun bener si Jakawanara bisa neruskeun di tarung, eta hakina Abah anu menang. Lagi aduh. Lagu aneh sageuleung. Abah boga kayakinan Jakawanara bakal bisa cengkat di tangtung jadi. Anu jalah sawah kudu jangan heula ramuan ieu mah. Sanggeusna bubaran di acara heueuh. Kudu we ngagolog akar eurih jeung akar jame. Alah, sakitu jame ngorana make gamil saeutik. Tanda tinggamu kena. Alah, kepret ke Basarip lah gitu. Wanggalin si Nyai, belas gini si galamanya, galagala Nyai. Tuh, tinggal diperhati ke Nyai. Suka bagai lawan, Jakawanara bisa langtung dah itu. Perhati ke Nyai. Si bibi anu diajakan tumpangan jadi kerung. Jeung kageeteun deui barang ningali harita Jakawanara bisa cengkat di nangtung. Danarjaya si keris panjang ge bogoh we kaget anu leuwih dikieuna. Ningali kaayaan Jakawanara anu bisa cengkat nangtung deui. Malah jadi beuki namahan kagagetna barang merhatikeun kalaba beuteungna Jakawanara anu tatu. Teh harita geus lita eueuh tapakna. Menang jongjongan mah Danarjaya si keris panjang ngahulang bari merhatikeun ka Jakawanara tulus ngupatina jero hatena edan. Waduh. Si Jakawanara boga ilmu naon si kurang aja si bebal teh ieu. Tatu dina beuteungna bisa jadi lita deui sarta teu kapangaruhan ku kakuatan racun tina senjata keris panjang aing. Urang ajar si wawalak teh gablog ilmu naon cenah. Kayak si Jakawanara jadi tersakara-kara seperti itu. Ningali kana ieu kaayaan. Jelas si Jakawanara teu bisa dianggap enteng acen pangartina. Tapi aing masih kena aya sababaraha jurus deui anu can digunakeun ka asup jurus pamungkas. Danarjaya si keris panjang musyrikeun deui paneteupna ka Jakawanara bae terus nyarita. Daya tahan Andika memang cukup hebat Jakawanara. Tatu di lebah beuteung bisa langsung cager, malah Andika nu geus ngudupluk daku. Tetela bisa cengkat langtung deui Jakawanara. Jadi Andika masih sanggup neruskeun ieu tarung Jakawanara. Mun kaayaan kuring geus dirubuhkeun terus teu bisa cengkat di nangtung. Eta nandakeun kuring geus teu sanggup pikeun neruskeun tarung Danarjaya. Ku sakitu ge jawaban ti kuring. Tangtu Andika ngarti pan Danarjaya si keris panjang ngawangun di pasangan saya ga diri pikeun neruskeun tarungna. Hade sia. Urang teruskeun mun kitu mah tarungna Jakawanara. Sanajan bener Andika masih bisa neruskeun di tarung. Tapi tatu dina anggota badan Andika bakal leuwih parna karasana sia. Ku si Danarjaya bakal dibuktikan. Panah panarjang je. Hayya! Jurewat culung Danarjaya si keris panjang maju dina raja ngagunakeun ilmu pangenteng badan nu sapinuhna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan anu meh sapinuhna. Karep sabatan jeung tusukan keris panjangna bakal mampu kenakan anggota badan lawan. Tapi Jakawanara teu miharep kudu ngadua kalian anggota badanna kabeunangan deui ku senjata nu jadi lawan. Danarjaya si keris panjang ngarang sekupan rajangna. Karep hayang nutup ruang gerak lawan sangkan teu bisa malesna rajang. Tapi ilmu pangenteng Jakawanara leuwih punyul da puguh ngagunakeun ilmu pancaring bayu. Ngajadikeun runtuyan panarajang nangan saukur teuna ka tempat kosong. Sabab siring Jakawanara mampu ngalepaskeun diri tina rangsekan panarajang lawan.
Danarjaya beki penasaran harita narajang deui nuturkeun jurelatna jirim lawan. Tapi Danarjaya tambah kasal hatena. Sabab kacepetan gerak Jakawanara tetap teu bisa diimbangan ku kacepetan panarjang lawan. Kejadian anu saterusna lantaran terus-terusan ngarangseku panarajangna meh ngurasa kabeh tanaga jeung kamampuanana bari satiap panarjangna taya anu keuna kana sasaran harita Danarjaya jadi mimiti ngarasa leuseuh tanagana. Eta kayaan bisa katingali ku kacepetan gerak panarjang lawan jadi ngenoran. Kitu deui angin sameran panarjang kakuatanana ngurangan. Ningali kana eta kaayaan Jakawanara anu ngagunakeun ilmu silat gabungan jurus wanara tanang palagan jeung jurus sagara pangruat jagat dikombinasikeun jeung ilmu pancing bayu keur kacepetan gerakanana harita geus teu miceun di kasempetan. Jakawanara anu harita ngacorelat ngalakukeun panarjang balesan. Coylajeng! Jakawanara anu harita ngarangsek ku panarjangna. Danarjaya si keris panjang puguh we baraya kageteun manehna henteu nyangka mun anu jilawan bakal malas ngarangsek ku panarjangna. Danarjaya nyobaan harita ngapedung panarjang lawan ngagunakeun keris panjangna disabetkeun jeung ditusukkeun kana anggota badan lawan. Tapi Jakawanara geus bisa maca kana tata gerak anu jilawan. Sabetan jeung tusukan keris panarajangna teu bisa keuna kana sasaran. Sabalikna panarajang nu dilakukeun ku Jakawanara geus teu bisa disingkahan ku anu jilawan. Pilih genti sapasang leungeun Jakawanara ngahantem kana lawan. Sateuteus. Disusul ku tajongan kana iga burung lawan. Sateuteus. Kurang ajar jangkar kehead blok blok batuk beneran aing blok. Danarjaya si keris panjang ngageronahan ka nyeri bari ngabangkieung menurut ka tukang. Masih kene untung bisa ngajaga kene kasaimbangan badana henteu nepikeun karubuh. Bari dina kayaan masih ngerasakeun ka nyeri dina dada jeung iga burungna. Harita Danarjaya si keris panjang mancuhkeun dai tangtunganana. Bari ngahega katur napasna. Bari merhatikeun anu jilawan Danarjaya ngomong dina jero hatena. Aing geus kabeunangan liwe ku panarajang si ulang ieu si jangkar kehead si Jakawanara. Ningali kana kayaan seperti kieu mah aing geus teu boga dipilihan. Kajaba ti kudu ngagunakeun jurus pamungkas pun teh ti mah ieu. Iga burung aing aja. Alah. Sanu nyaho aing bakal mampu ngarubuhkeun anu jilawan. Ku cara ngagunakeun jurus pamungkas mangka lumakuna tarung bakal kasana. Bakal layak kabasian diri aing atawa si jangkar kehead anu aya dina kaunggulan. Danarjaya si keris panjang akhirna nangtukeun sikepna dina nuruskeun tarungna bakal ngagunakeun jurus pamungkasna pikeun mastikeun saha anu aya di pihak anu unggul. Danarjaya ngabangun pasangan benutip seukeut kanu jilawan terus nyarita. Urang anggeuskeun ieu tarung Jakawanara. Urang edankeun ieu tarung. Urang pasikeun saha di antara urang duaan anu bakal ruwuh ka soran Erjajaten. Anu jelas si Danarjaya lain seperti jawara anu sajena. Sabab sagedeung di Andika bakal rubuh Jakawanara. Bakal loboh aing anjir. Sikap jeung caitan kuring tadi geus kabandungan ku Andika Jakawanara. Ku anjeun Danarjaya.
mau nepikeun ka kuring rubuh terus teu bisa udang deui eta ngandung harti kuring anu kasoran oleh Jajaten. Anu matak rubuhkeun di kuring ku Andika Danajaya lain ngomong wae lah. Geus sape ieu tarungna lah. Wah, ku dewek bakal buktikeun sia. Tanah jurus pamungkas dewek ya. Jurelat cilung kalayang Danarjaya Majuna Raja ngagunakeun jurus pamungkas dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapenuhna. Danarjaya ngacuelat badana ngalayang teu napakana lemah. Jakawana lagi harita ngacuelat ngalayang teu napakana lemah mapang panarajang anu jilawan. Cuelat jeung kalayang. Dina kayaan harita pada ngalayang di Jumantara harita masing-masing pada ngalakukeun panarajang. Sanajan dina kayaan bae teu napakan lemah tapi saberan sabetan jeung tusukan keris panjang mampu disingkahan ku Jakawanara. Malah kajadian saterusna harita waktosna seep. Seep bro. Sagera tong amak-amakan jangan ya. Aku enggak ingin seperti begitu. Dah.